aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh cek geuna ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah ieu mah wasa potong nyanaknya heueuh cek geuna ieu kumaha kaharepna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jangan geus ngomong ti heula ka anakna duh itu dijauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nanya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu je Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha tadi diobrolkeun je kadania ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing hade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum beungeut tetep jujur urang ka imah ulah bingung-bingung cek Kiai Husain Al-Imani ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelbah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat nah eta ayat lain sambarangan baca matak make aturan 202 Masya Allah kari sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu